Wilujeng anjing sadayana wilujeng wayah kieu. Ieu ayeuna bade reaction. Ieu video reaction judulna. Reaction meme. Nya meme. Meme lucu Sunda anu kamari ayeuna anu ayeuna nuju ieu nya. Nuju sum. Sum. Meme Sunda. Naonnya Tuman. Meme Tuman. Mana ieu teh? Naon namina teh? Google. Ada lucu itu yang meme Tuman. Antes naon si Tuman teh? Antes naon si Tuman teh? Dikepret naon? Sedamai ya nama deh. Kayak orang milariana dina ieu nya dina Facebook sareng dina Google. Meme Tuman versi Sunda. Ayeuna nyana tina Facebook lah nya. Cobian versi Sunda. Pagawean ngomongkeun batur giliran diomongkeun teu tarima. Tuman. Nah, ieu mah rada kurang lucu ya. Nah, ini bahasa Indonesia ieu mah. Rasa robot. Pokoknya aja orang lagi antri sesorobot Tuman. Iya ya bahasa lagi nah. Jadi gantian Di kamari aing wae nu dicabok Tuman. Gantian di kamari aing wae nu dicabok. geus boga pemajikan ngakukeun masih bujang Tuman. Awas. Aku bujang. Tadi mah penjelasan ini definisi Tuman. Tuman adalah sebuah meme di mana seseorang menampar seseorang karena melakukan sebuah hal buruk dan diakhiri dengan kata tuman yang berarti kebiasaan buruk, sehingga dapat disimpulkan bahwa makna dari meme tuman adalah tampol pada kebiasaan kayak gitu. Jadi tuman teh memang aya bahasa Jawaan, aya bahasa Sunda. Bahasa Sunda aja malah terang. Oh iya, kamus lengkap Jawa Indonesia tuman terbiasa. Berarti di Jawa sareng di Sunda nya kan Sunda teh Jawa teh ya. Jawa Barat tadi Sunda kan nya terus. Edi gawe wae kawin teu tuman. Tarik ting. Aduh, untung namanya rujukannya gitu gede. Coba lo pernah aja nikah bakaki ya. Tuman pisan. Kene sih ada di Facebook nih. Di mana tadi? Tadi segitu. Coba nusannya. Lucu. Sering ngomongin orang. Mantap
iya bisa dipenjarai Jokowi ya. Ya lewat. Oh iya mas, Nah, sempat iya. ramainya di kampung-kampung. Ka status pamajikan tara komen ari karanda komen tuh man. Randa. Ratu Randa we Randa no Randa. Kayak bahasa Jawa ya mah. Sering ngomong Sering ngomong tuman, hati-hati tanu sering ngomong tuman. Terus ada stop itu ya namanya monyong. bahasa Jawa ya. Nanya-nanya barangnya ke saya, beli barangnya ke orang lain, kamu teh tuman. Nah iya mah khusus pedagang online. Sering ya acaranya. Sering lagi.